hebat euy. Anjing, hebat euy. Aisyah lalajo naon? Ieu euy sia na YouTube nemengkeun saldo ATM. Saldona miliaran euy. Hebat. Atuh ngaranna ge artis pasti wae loba duit. Teu jiga arurang Kismin. Ya betul. Ayo ah, urang nyencelan siga ieu. Wani teu maraneh. Ya wanilah. Siap. Sok ateudeurkeun. Ayo tuh ah, urang ka ATM. Kamu lah. Emang arurang gablek ATM gitu? Heueuh nya belegu. Oh, kieu we lah ayeuna mah. Kan urang teh teu gablek ATM. Ganti we ku dompet. Tah, jadi celana lihat saldo dompet. Heueuh lah, kumaha maneh we. Sok atuh keluarkeun dompet maraneh. Pan, dompet sia ka mana? Ieu aya. Hilap. Oke, kita tampilkan dompet Ripa. Bentar. Oke, kita coba lihat isi dari dompet Ripa. Ada berapakah uangnya? Atau apakah 1 juta, 2 juta, atau 2.000? Beneran maneh anjing? 2.000. Oh, ternyata duit Ripa sangat banyak. 2.000. Oke, kita tampilkan dompet Wapa. Punten. Oke, kita coba lihat isi dari dompet Bapak. Ada berapakah uang dari isi dompet Bapak? Aduh. Hayangeun euy. Takut tuh. Aduh. Alah. Wow. Mana? Buka duit di mana eta 200.000? Biasa Uniko. Oke, kita tampilkan dari botak Diada. Oke, kita coba lihat dari isi dompet Erban botak Diada. Buka setengah. Hayangeunnya. Aisyah eta duit di saha loba-loba teuing. Biasa ngajagang lilin. Pengen mirip seteh. Sekarang saatnya dompet Rena. Punten ay. Oke, kita lihat dari isi dompet Rena apakah lebih banyak dari uang kalian? 1, 2, 3. Biasa nama dompet duit mah loba euy duitna. Nah, buat gambar kartu bawa cek. Pengumuman. Masa tenggang mohon bersabar. Oke teh ujian dompet teh masa tenggang. Karunya